Ieu acara didamel ku urang nu aya di dieu sadayana kangge cikal bakal urang ritual pengetahuan. Salajengna hatur nuhun utamina kanggo Ibu Miranda Hawiharja anu mungkin bakal bade mendaratkeun naon hartos dina sabinulungan teras sareng naon anu teu disayangikeun dipayun mungkin bade diterangkeun begitunya. Anu pentingna nyaeta sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Yang menyangkut perubahan nyata mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau, di masa kehidupan manusia. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka tata kelola pemajuan kebudayaan yang lebih baik menuju 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang bertepatan pada tanggal 24 sampai bisa hadir. Jalanan tadi abdi ninggal bareng-bareng sakedik ngahuri bumi dalam kurung sejarah bermakna. Jadi sanes hartosna ngahuri bumi teh sama dengan sejarah bermakna. Jadi memang ngahuri bumi itu secara adat tradisi sering dilaksanakan oleh salah satu daerah yang Panjalu. Ngahuri bumi itu sering dilaksanakan oleh dari adat istiadat tradisi Panjalu. Nah, yang sekarang ini nggak begitu membumi. Jadi ngahuri bumi itu sebetulnya tidak dalam kurung sejarah beri makna, takut diartikan sejarah ngahuri bumi itu sama dengan sejarah beri makna gitu kan. Nah,
mengenai sejarah beri makna. Nah, upami kita sering ngaduikeun, hayu kurang maknai sejarah. Nah, memaknai sebuah sejarah jadi cerita dari asal usul. Jadi itu asal usulna kumaha ta? Ayana bumi ageung ieu teh. Nah, terus eta harus urang dimaknai. Sanaos diwahui sami nya sejarah beri makna atau memaknai sejarah. Nah, pendapat Kamanang Nyarira ya, tentang sejarah beri makna ini adalah satu energi sebuah pointer pada saat 2018, katakanlah itu kayak wangsit datang ke salah satu tokoh Sunda juga. Nah, dia menyampaikan bahwa wahai orang Sunda, itu wangsitnya, apa namanya, sejarah beri makna. Jadi jangan romantisme ngan saukur ruangan hampa di udah wayah wanci waktu sejarah beri makna ini teh kiwani pisan urang teh ngalaman naon ayeuna teh kahareum. Tah sejarah beri makna. Tah dina Tumpek Kaliwon ieu kaping genep Kresna Paksa sasi Posya 1859 Caka Sunda salasna dina energi poema urang ninggal di pada apes mami susah. Tah eta buareun naon pada apes tapi urang bisa silaturahmi kieu saha nu apes di dieu. Artina di dieu ditegaskan pentingna urang ngagunakeun waktu. Kan segala rupa oke di energian ku diri urang waktu teh sehingga ngahiji gitu. Nah, janten biasana bade ngayakeun Tumpek Kaliwon pan tiasa dirobi bade pada apes bade manggih pati bade naon tiasa dirobi. Tumpek Kaliwon tetep ayeuna di genep Kresna Paksa atanapi kaping 24 September. Nah, energina nyaluyukeun geuningan 24 September teh geuningan hari tani. Kan aya pakuan kaitan sareng tahun cacing. Kunaon ieu teh kedah dilaksanakeun sareng tempatna we kedah di Bumi Agung Papua. Tah eta anu janten hiji tarosan upami nyandak dari pasar arahnya arah mata angin Kaliwon eta teh ayana di tengah tekedah tebih-tebih. Bu Eni di mana? Coba. Kudu ka Bogor. Bu Indira. Kudu ka Bogor. Ibu-ibu nu sanes bapak-bapak. Nah, ieu urang dipertemukan dengan hiji energi Tumpek Kaliwon. Idul poe di kalender Sunda nyaeta Tumpek Kaliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nu dipihormat Kakanda, Kak Indira, Kak Miranda, Kak Eli sebagai ketua penyelenggara punten gado-gado itu ya, bahasa Sundana biasa bilangnya di 11 tahun di Jawa Timur yang rada kaku deui. Bapak Ibu sadayana wargi-wargi Ibu Naini anu tos
laksanakeun di haplah anu penuh berkah saur Teh Miranda teh mah sebetulna mah kayaknya ini teh teteh saat saya tapi jadi saya karena energi kita niat kita ibadah aku sambil hubungan yang memaknai waktu ku energi anu positif. Nah panginten sakedik anu di caroskeun ku pribados bagi sanes ahlina mungkal pesan filosofi kasundaan anu diagem ku pribados ti Alif anu Sunda mah dididik secara apik margipun bapak seorang pendidik anu leres-leres ngagem kasundaan kaputra-putrana nularkeun ilmu kaikhlasan pribados nyarioskeun sakedik latar belakangna nanti filosofi sabilulungan teh salerosna tos diajarkeun ku leluhur urang sabilulungan anu tadi dasarna gotong royong anu teras tadi juga dinaon ku urang kadang sabilulungan tadi. Maka apabila kita bersatu, apabila kita terus silih rojong sehingga tadi genteng ulang potong tidak putus silaturahim, maka persatuan bakal katenggong. Nah ayeuna urang dina dinten ieu insyaallah persatuan katinggal, urang teu tinggal di mana-mana, tapi tujuanna sami dalam rangka ngahulin bumi. Sejarah beri makna anu hartosna pengalaman dina langkah urang kapengker kedai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Suatu kebahagiaan sambil sedang berangkat Indonesia. Suatu kebahagiaan ka urang sadayana dinten ieu urang dipaparin anugerah anu seueur saageng-agengna ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghidupkan mematikan namanya yang menghormati lillahi rabbil alamin. Nembe simkuring reus misalnya ngupikeun tadi bahasa kemudian keilmuan yang pribados dipakeun ti Ibu Miranda. Appreciate for you Miss Miranda. Ras oge ti juragan ieu mah juragan Indung sadayana da simkuring pemilihan rakyat nyadosnya juragan. Itu teh sebuah kehormatan, bukan hayang gelo kuhormat, yaitu Teh Eni. Appreciate for Teh. Kedua, ketiluna simkuring teh tadi saat acaranya berdiri di sini nepangan ka sepuh ya nu aya di Pengkar punten mangga linggi atanapi ngadeg. Appreciate ke bapak atau namina teh aya abdi mah nyebatna akang lainnya anjeunna teh Kang Salib teh gaduh ilmu nu luhung sehingga simkuring di dieu ge asa leutik gitu kan. Ternyata profesor tidak ada apa-apanya sama sekali seperti itu. Jadi haturan ke ibu-ibu sareng wargi-wargi sadayana terutama ke teteh salam satu Bu Eni mana itu Bu Eli Beli anu parantos ngelem ka simkuring dinten ieu. Ibu bapak yang saya hormati dan saya banggakan, abi moal luncat tina judul ieu nya punten karena tadi sadayana ge tos ngagagas karena sagalunggunya konten isi tina ieu ngamurin bumi sejarah memberi makna. Tadi tos digagas ku yang terhormat Ibu Eni sebagai DPD, kemudian wayah ku Teh Miranda bahwa sebagai manusia di ilmu yang baru masuk kepada saya dari transfer oleh Kang Salib sebagai manusia dan jelema harus mampu memberikan makna, harus mampu mencerdaskan
kepada diri kita sendiri juga kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan manusia. Di tahun 2013 di dermaga kami ngawangun sama orang ada kali ini campur kayak kasada kali ini sudah tersudah aina atas eksis adanya pembuat dan penggiat kali ini ya sesepuh tiarian sebudaya untuk kalau terkumpul penginternya apa rehandana abi penginteran kuda di dia akan terang akan lebih kekerasan padumukan abi di gang separi inti nama uang di perusahaan apa penginteran abi tes satpamnya baik uang di dia centeng penginteran gaya tenang. Alhamdulillah salam iya jadi sebagai diri jaga budaya Desember 2022 hari di Januari pada doa itu ada di acara ini. Dan yang keduanya, selain acara filosofi satu hubungan dalam perspektif tokoh, mungkin dari rekan-rekan atau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan ada ingin mengadakan acara atau latihan kebudayaan dan di sini, boleh di sini. Yang pertama, yang keduanya bisa menghubungi langsung ke kantor, dan yang kedua bisa menghubungi Pak Emal. Nah, 2009 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.